nya cepti iskarasana di padepokan angin gunung ngahiliwir sang panita kasumpingan ieu tatamunya Raden Gatot Kaca salaku lurah Tamtamanagara Amarta anu nuju abur-aburan margi diancam ku Arjuna gunirahangan di kakao daling lisan mekaten pengandikanipun uluh Lahiuman bangkong kanca kagunturan menyan putih kagunturan madu wilujeng sumping menat nampire bunuh laksa ketika bingahan aki eta suanten saha teh aseun ite gasik ditampi engal ditaros ku aki teh jalu saha teh anu ti mana teh ai dadeg pangadeganana jangkung gede kieu mah sapertos Pataupik Paturohman ti geger sunten aduh bang saha menak ke aki sateasana ngawaler pertarosan dupi ieu teh padepokan naon dugi ka endah kieu aki uluh ieu teh salaresna mah seun padepokan Tutugan Gunung Parasu jalu Tutugan Gunung Parasu laras tu itu gunungna geuning katingali ku hidup ti dieu tuh ngajegir aya teu aya nya caritana aya we kitu laras mangga banget anu ngajegir teh Gunung Parasu leres pisan aki dupi eta anu ngeplak bodas teh naon aki eta teh cai anu nyurug tu geuning kacaina ngalir ka palih dieu geuningan ta waduh itu laukna tangtosna oge upami hidup seneng nguseup memancing di dieu aluh geura ucu lalawak teh seueur di dieu sareng lubang di mana dupi anu jadi sesepuh ieu pertapan teh saha aki sanes agul ku payung butut menak aki pisan dupi panjenengan teh ngaran aki teh Merakaca leres waduh seueur pisan geuningan para santrina di dieu aki nya kitu menak anu aya patula patalina sareng anjuran pamarentah margi ieu nagara teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas da salaresna mah upami laras-laras manusia berkualitas di negara da teu kudu nganyuk ngahutang ka luar negara cukup di negara urang oge tina sagala sumber daya alam anu aya di urang menak di malam teu sirikna ngalungkeun rokrak ge jadi di negara urang teh negara subur negara makmur ngan bangsatna seueur nu mawi teh oge leres da ngaran-ngaran jelema atuh di malam sarengna deui itu anu palih ditu mah nyaeta tempat marurang kalih anu korban narkoba meunah nu kena ku narkotik teh sumuhun taku aki teh ngahaja di dieu teh di harewosan ceulikna supaya manehna teh heulaan nancingnya kana dirina pribadi di malam sae pisan aki kitu teu kedah dipikang ewa jalma kitu teh rawu pangku ku urang arahkeun di malam sae pisan aki sae margi naon upami barudak ayeuna para nonoman terlibat kanu kararitu kana barang anu dilarang ku agama sareng dari agama hiji bakal ngaleungitkeun rasa kaimananana kaduana bakal ngaleungitkeun rasa kabangsaanana katilu bakal ngaleungitkeun rasa solidaritasna kaopatna bakal ngaleungitkeun rasa siri asuh jeung siri asihna di malam sae anu timbulna paceng kadan maranehna keneh nepi ka ngamarudah kapan ka masyarakat anu rea di malam sae cobi atuh menak saha menak teh ieu teh ke aki sateacana
panjang lebar kaula sumangem cobi upami leres salira panita kaula saha kaula ti mana urang mana jeung naon maksud kaula dongkap ka dieu. Jodi uji we urang teh ieu teh. Joli cobi we sepuh. Buah-buah jami. Kitu geuningan ai jalma ngarti makan sa boa-boa ieu teh ti sakola luhur budak teh. Moal pati TSPG. Moal kitu ti pasantren Al Zaitun mah. Alah, biasa janten kan. Teu kumawan tun menak aki teh teu bodo-bodo can kasebutna panita bari padahal aki teh jalmi bodo balelo teu aya kanyaho. Bujeng higa ka ngaku pinter aki teh. Percanten aki. Cobi kaula saha, kaula ti mana? Naon kalau dongkap ka dieu? Gusti Nu Maha Agung. Berat geuning jadi panita teh kanca. Nu matak ulah dadae kanan geus jadi panayagan ucu. Yo. Arif geus jadi panayagan mah kapan meunang we THR. Tuh. Mending jadi tukang peking, jadi panita momon. Ke atuh menak cobi saha kaula. Urang tinggal dina paca PC, urang tempo dina Paririmon, urang talungtik dina Pancakakina. Cobi aki. Poe Kemis itu ya. Kemis Pahing. Pahing sepuh. Ieu mau pamit telepat. Cobi. Kakasih teh Gatot Kacanya. Aduh. Obat. Oh ya model gitu. Hebat. Aya kuacis. Kumaha? Leres pisan aki. Di mana kaula? Salira teh ti Nagara Amarta leres. Itu. Leres pisan. Kaula dongkap ka dieu naon? Margi salira teh nuju abur-aburannya. Iyo aki. Dugi kawaspada gitu sama doon. Naon pangna abur-aburan kaula? Di udag-udag ku paman hidupnya. Itu. Dugi ka jentre sama babai. Aki leres pisan aki. Naon margina kaula pangna di udag-udag? Sen bade dipaehan. Naon margina bade dipaehan? Sabab hidup teh di piwarang nikah nolaknya. Waduh. Ka urang mana cobi aki? Ka urang Astina, putri Raja Astina, kakasina Prabu Duryodana, bapakna. Anak nama Lesmining Puri, putri nama. Nepi kawacis lamun zaman nomor keneh ya aki hebat loba duit ya. Bisa ditaruh ke zaman champion momo. Waduh. Leres aki, cobi aki. Nah eta urang Kurawa, khususna Prabu Duryodana bade ngawinkeun kaula ka putrina teh nah eta teh leres atanapi aya kasang tukang ti eta. Bilih jadi fitnah ke jalwis Henteu aki. Salaresna mah hidup teh bade diolo ditikahkeun di ditu padahal hidup teh bade diracun saeutik bade dialan nyawa sabab kasieuna urang Kurawa teh ayeuna ku hidup. Aduh. Goreng bade dihian. Nepi ka teu jauh tina hate ieu kasauran aki-aki. Kau lagi kitu hate teh nah ieu paman Arjunana kabina-bina teuing paman. Waspada. Tose kasep. Tong diemutan teh. Keur nafsu kitu teh. Ke bageus eureun nafsuna datangan deui we sumpingan deui ku hidup moal. Moal. Sagalak-galak macan meureun. Tah, kitu kasep. Sagalak-galakna macan moal rek ngadahar termos. Nya cu. Timalan aki. Heupan termos teh anak dibawa ku anakna. Nya digusur. Jadi gose karena termos ayeuna mah cu. Aneh ka anakna mah. Ayeuna mah geus loba nu nyahoeun, urang mah nu araraneh we ayeuna mah cu. Supaya mandiri. Allah ampun. Saha eta teh anu cincalengir teh aki? Eta barudak. Barudak santri dia.
Taeta anu korban narkoba taeta. Ya. Anu korban sabu-sabu eta. Gitu. Aki kaula kataji ku ilmu aki. Sanes ilmu aki, sagala rupa oge kagungan pangeran cu. Aki mah hirupna paehna teu ngagaduh-gaduh angin anjeunna nu kagunganana. Dayana upayana teu dayana teu upayana oge. Bade sakanteunana kaula teh masantren di dieu aki. Teu aya bayana kaula. Sanajan parantos sakieu dewasana sasatna. Moal era kaula pikeun ngalap ilmu panemu jampe pamake di dieu. Hoyong wacis cara aki model kitu. Kinten-kinten sabaraha taun pemi sasi sabaraha sasi saumna aki. Ai puasana masa umur hirup kasep. Atuh maot panginten. Moal ada dahar mah pek wae saseubeuna ge. Ai puasana kumaha? Puasana teh nyaeta ai ginum dahar mah teu nanaon asal nu halal. Ieu. Puasa naon? Nyaeta hidup teh kudu nurunkeun muatan dina diri hidup. Muatan sabab dina wujud anjeun teh seueur pisan muatan. Muat sayur sanes sepuh. Naon aki? Da kaula mah muatan. Nah muatan naon? Nyaeta rasa sirik pidik jail kaniaya iren panasten dudupak rurumpak ngupat simuat ujug ria takabur nyaci maki siksik melik tekaupan tepayaan bedegong muntangu buraong kedul jeung sajabana. Eta kuatan teh geuning. Aduh. Beuki kata jiwe kaula kanza. Laras atuh kulan sami. Saya aki saya. Mangga bade masantren di dieu mah tapi syaratna hidup teh kedah kagungan heula garwa. Kedah garwaan heula. Ai. Eta gede. Nah, jo ieu. Ka kaula teh nitah boga pamajikan we jelema. Laras teh babai. Kaula teh teu acan aya maksad aki bojoan. Teu acan soteh panginten can tepung jeung istrina. Pika cinta nya sepuh. Can pangih jeung pika cinta. Iya. Nu matak bohong lamun hidup ayeuna nyebut cinta ka awewe bari jeung can tepung jeung awena eta teh bohong. Urang nyebut cinta ka pangeran cinta ka rasulna bari urang teu nyaho bohong teh. Bohong teh cicintaan. Atawa cintana tuturut muning. Cinta monyet ngabohongan diri. Di mana? Leres aki. Rasakeun ku hidup. Keun perkawis eta, nah kinten-kintenna ieu mah ka urang mana jodoh kaula. Jeung kaula bakal bogoh we kitu ka eta istri. Aya. Aya aki. Aya jodohna segala rupi ge. Aya jodohna. Saha? Tuh palih ti kidul ieu tempat ngalangkungan tilu gunung. Aya hiji nagara anu kasebatna nagara Tirtadahana. Tirtadahana. Di dinya ayeuna teh nuju Saemara. Saemara naon? Putri raja anu kakasih Dewi Dahanawati kulantaran seueur anu ngalamar nya kapaksa di Saemarakeun. Jadi Saemara adu jago saha-saha anu bisa ngelehkeun jago Saemara nyaeta Patih Tirta Sakti, patihna patih eta raja bakal jadi salaki na eta putri. Aduh. Bade atuh aki ngiringan ah. Tuh, ai tukang gelut pada kitu. Heueuh, ai jawara mah. Beda dong ngiringan we gini. Bade ka itu aki ah. Tah, itu tapi sieun aki. Naon? Sieun ka pernah ku paman Arjuna. Tah, wayahna kudu nyumput. Atuh moal ka itu ai kada nyumput mah. Apa nyumput teh rupa-rupa. Aya anu nyumput buni dinu caang negrak bari teu katembong.